tahun lah. Mudah-mudahan kayak gue pacapat jalan bosnya dia lomba dulang teh sing jantan layanan tetap Kabupaten Tasik, pada Kemenak, pada pusat dinas pariwisata mana? Mari kan diberdayakan. Ngadulang takdir boleh ngadulang, dulang boleh takdir kan. Acara tahunan insya Allah panggilan haji atas kiamah dinten Senin Kaping 8 April 2024 Girang Pangajen Lomba Dulang Komunitas Masjid Antar Kecamatan Sakabupaten Tasikmalaya. Hiji Dr. Haji Faruk Gol salaku pupuhu ngarekap anggota. 2 I Setiawan Eskar salaku anggota. 3 Yep Syarifudin selaku anggota. Saparantos nitenan tur meunteun pintonan pamilon di masyarakat antosan panitia anu nyoko kana aspek kaparigelan nyora jeung nabeun kreasi jeung pintonan dipungkas ku sidang Girang Pangajen nu diayakeun di Balai Reureum Pusat Budaya Pager Agung netepkeun para juara lomba dulang komunitas Masjid Antar Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 nyaeta juara katilu jumlah penten 1462 nomor minton 20 hiji wawakil Kecamatan Pager Agung kenging hadiah 2 juta rupiah. Hebat. Juara kedua jumlah penten 1470 nomor pinton 22 mewakili Kecamatan Karangnunggal ngengkeun artos 3 juta rupiah. Juara kahiji jumlah penten 1486 nomor minton 18 mewakili Kecamatan Taraju ngengkeun artos 5 juta rupiah. Alhamdulillah.
tilu. Mari beudana ku soca, ku dadanguan, sanes ku ilmu, nasi goreng sudah kelemahan nomor 3. Jualan ieu dah. Pak Ade Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atur nuhun ka sadayana panitia lomba dulag di atas namina grup dulag di Kecamatan Tanajung. Alhamdulillah sangat reueus pisan ku ayana lomba dulag ieu. Mudah-mudahan ieu lomba dulag kapayuna makin sukses makin majeng ieu Padepokan senantiasa majeng. Oge hatur nuhun ka Pak Bupati anu parantos maparinkeun hadiahna. Hatur nuhun pisan. Janten THR Pak Bupati atur nuhun. Ya.